Arjuna Sakti Mandraguna Sadayana Parakura Buddha kata honor. Hari maneh ningali henteu tinggali urang-urang Kurawa pada budal katawuran. Oh, ya katoyo kuwi ngoge. Heuleung ngai ka deuleu mah. Ngai katingali mah. Kurang Kurawa teh cuma balik. Heeh. Atuh teh tulus. Tetulus beli teh meureun. Ayo sia deuleu itu saha maneh? Dendawa. Iya. Kaula Arjuna. Ai Arjuna teh saha? Bisi maneh teh apa kaula teh adina Bima, ai Bima teh sarogena aceuk arimi. Wah, musuh satru kabuyutan batur. Inggih. Kuring saha sia? Cepot. Oh, cepot ngaranna nya. Nya mun sautik teh ngaran teh. Aya papanyangna ngaran teh. Aya. Saha? Cepot Hartono. Halus papanyangna. Ari sugan teh Cepot Saipudin. Heuh. Ai itu nu panjang cucungikna. Kuring. Saha? Piraku teu apa? Saha? Jeremy Thomas. Ih, belegung. Pada panjang irung. Jeremy nangka goblok gitu sia. Heeh. Saha teh? Anu mana? Itu tukangan maneh. Bapak Kuring. Jang. Wah. Tong dibejakeun atuh deh kasu. Saha ngaranna? Itu Semar Jatnika. Aduh, ampun. Matak di badan gudang. Nah, si kasebelan. Wajarkeun teh cenah aing Semar Jatnika ucu. Heeh. Nah, saha atuh Bapak teh? Aing teh Semar Saipullah. Nah, sia teh. Sok ditambahan wae ngaran teh sia. Ayo sia kurang ajar gelut jeung aing bangsat ieu. Ampun Bang, modar sia kurang ajar. Aduh ampun. Sok sia. Waduh. Boga sorban di mana maneh? Di Pak Haji Sidik. Sorbanna sae. Ai eta kopiah haji. Sarua ti Pak Haji Sidik kan eta mah sidawala mah ti Kang Taufik Faturrahman ti Geger Sunten. Eta teh. Heeh. Aduh, ampun. Bawa naon mana di gemol? Ieu belum lauk Ti saha? ti Pak Haji Didin. Ada eta mah. Nya rumah makan Rizki Kuningan Windu Haji. Rame teh. Oh, lu caket Pak Haji Maman? Heeh. Menta Yo menta wis ya. Ngalawarati ada mana ge pamere. kurang ajar Denawa. Wajah raja. Arjuna dipun balang ku ye Denawa. Wajah.
Arjuna dipun balangku melayang ragragnya eta kana bumi watek wantos satria pinilih tanding jangira tangi lan pigang perang we janawa ajar denawa muasa rubah bisa mutuskeun awak maneh lintang ti panah kaula.Uluh, kan bade di kumaha ulah. Dek di panah ku kaula. Oh, menawi teh bade dibacok. Bade di kumaha kan di panah ari maneh kawas nu teu nyaho wae. Ai rek mawa nu kieu teh rek di panah. Oh, sung menawi teh bade disumpit. Heuleung da ulah. Naon cepot sini eta si dawala sini. Aduh. Aling. Maneh ulah cicing hareupeun kaula bisi kasabet ieu pusaka. Sae ulah. Bisi kasamar lain naon. Lajeng Arjuna ngabar pusaka. Awas ya kurang ajar. Biasa eta nunungan gonewa dicepeng ku panangan anu palih kiri panah buntutna dikaitkeun kana tali busur dibedol menit tau rakatak nyabar kana barang bang nya barang dek mentangkeun musuh ngelok saja badati ngelok teh manehna kahalangan ku kai atuh ngecengna juragan Arjuna barang dek lepaskeun teh tulus bejakeun kitu teu tulus aduh heuleung da ulah si lain bisa ngomong kitu eta mah barang nolol deui buta tina haur panah rek dilepaskeun pisan si horeng nu nolol teh lonok atuh teu tulus bejakeun kitu teu tulus ari geus sidik mah buta nu nololna belawer panah nepi ka ngejatna tina gonewa teh luar biasa mun syang keuna di tengah jalan kana papatong papatongna teu beunang. Mun nya sia pret kana naon? Ai pret disada teh calana kolor pegat. Oh, panginten bami kitu mah. Hartos. Boro-boro disebut rampung dari Pena stiker sayang tumamparan. Ieu denawa kati irti corona ku panah Arjuna. Wah, sia ka mana lompatna. Wah.
cepot kan naon-nana pisan bulan Naon Kang? naon kana gonok laki Wah, paingan itu. katiir ti corona Paingan paina ge celenge atuh. celenge juga geus salah tapi bieu teh cepot kan anu diincar mah hulu angen nah bet kena kana ti corona Kana naon heula teh Kang? anu penting mah keuna we kan Penting pae we. nya leuheung agan mah nemak kana hulu angen kena kana ti koro Masih kana beunang. da abdi mah harita nemak musuh Rika ceng. ai keuna kami toha aduh cek abdi oge Pitohana mah di sarua. aduh ampun aing Set sama. aduh hirup kene euy Keur sakarat. walah aduh kunaon sia teh anjing kunaon pokok naik molar aja nyeri deh ada si goblok ngomong makanya disebut nyeri jaga lampir aku makanya nyeri mau disebut aduh ada aja nyeri mau goblok Yang mau ke Jampari. heuh aduh sok atuh kenya jajampean ari aing balik teh kudu ka wana aing mane geus pae naon mane encan Mun papaehan kungsi. lamun kuring papaehan kungsi basa di tangan hansip sok la ilaha illallah sok la 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 aduh si goblok Lapor Kang lapor gitu. cilaka euy paling ngenyangsangna teh dina rungkun nu kitu mah ngajedogna teh Dina kayu dina batu we meureun. aya nu ngaliwat ye neukeun rungkunna teh Jadi orang alah ampun nyah teuing aduh aduh itu alah ada buah-buah lagi. sok teu aya deui sok teu aya deui nu dipika cinta iwalajeun jauh pisan euy teu nyaho pisan agama baguagan paeh nya euy heuh aya mane agama naon agama hakok baik aduh Agama hakok. sarua jeung si ewok agamana teh euy heuh Baik kana naon nyembahna ya agama hakok. hari agama hakok kana naon nyembahna agama hakok kana naon nyembahna lamun aya batu nu herang di sisi laut buleut jeung gede peureum tah eta disembah ku aing karunya euy ingat betul nyak njadogeun dina batu kitu lah lap ya geus paeh jieunna uluh mun bolotot dulu Pasti we Kang. kana mata bijina meureun Rahaeun manehna katingali. loba teuing nanyo dunya cece euy teu bisa nanyo akhirat Irahaeun katingali puasa atuh. irahaeun atuh da katingali puasa batur puasa manehna mah kedewak-kedewak we mun dewek pangkuatna dek Akang mah percaya. heuh aing mah nya aing mah ngan teu kuasa teh ku rokok aing puasa teh euy ai hayangna ngarokok teh jeung nginum aing tengah poe da ai dahar mah geus seueuh jam 10 ge heuh aduh ampun aing lah aduh penting orang mah heueuh ya nya alah ngadongeng ya Aing boga dongeng Akang itu. boga nyaho siling anu cacalaman Oh, nu cacaraman anu sok penta-penta. cacaraman teh di mana batur cupak capek nih jo menta euy cenah ai cupak capek teu kaur aya batur nu cupak capek menta euy kitu tadi lemur dewek mah disebutna teh cacalaman kitu teh Cacaraman. heuh Kaum babaturan. nu cacaraman jeung nu pohoan Jeung kumaha. nu cacaraman jeung nu pohoan aruli neduaan Dan obat mereka. tak ai nu pohoan teh euy jo beureukeut teu ke seuri Nu pohoan. nempo
kokotor anjing gini dina sadangan lain jagong teh dia tadi koer-koer karena koran urut aya jagong teh aya mureun 3 genep guruntul mah dicokot tuluy nu pohoan teh jo api cupak capek we da anu cacaraman datang anu cacaraman api barang dahar anu cacaraman teh jo menta euy nah siapa pira rezeki sakieu wah tu menta euy cenah buru menta euy menta sautik atuh ieu anjing cenah ieu dibikeun kabeh baik teu nanyakeun ngeunah euy cenah nu pohoan teh ngeunah cenah euy cikan dewe kasaan ada poho urang baru kenal inti manehna efek teh nu pohoan teh dirinya keur mah pohoan teh mah beuki banyol keur cicing gini dak kuta barudak sakola ngara rabrik barudak sakola teh hareureuy jang montong hareureuy wae cenah sia nah naon cenah Kang tuh tinggali cenah tuh di saung naon aya duit gerejig cenah aya 1 juta mah gerejig cokot cenah jobreng barudak teh lupatan ka saung manehna mikir buah heueuh cenah nya duit jobreng beungeut manehna ge lupat milu teh cokot duit pada eueuh kok manehna rek bobodoh rame teh euy heuh bisi teh rame wae ngarek dikat aduh ampun alah lain lo kecek manehna aya duit aya bulan puasa ieu mah kaum supi puasana teh leket mung kaganggu sanajan teu buka ge teu saur kitu sanajan teu saur oge manehna teh tara bocor puasa teh terus ai di imahna teh sorangan ai tempo rek buka gitu tah dahareun geus nyampak meunang manehna nyangu gitu ngadaguan adan ti 5 meniteun deui ngalamun iki nempo dahareun teu nyaho tunuh jorok keuteu pesare euy ai cengkat-cengkat ngadenge adan geus tungtungna adan teh la ilaha illallah cek adan teh tah cenah rek buka teh efek teh cenah aya berita dina TV da adanna tina TV nya selamat menunaikan ibadah salat subuh jadi syariat teh subuh jadi teh subuh jadi teh sahur ka itu teh euy jadi puasana teh 2 poe ai bukan teh sahur teh bukan teh sahur teh ngarti teh euy bisa teh ngarti rek balikan deui aduh ampun cepot kan ai panah kaula geus keuna tadi teh sing goreng dunungan aing teh ini pohoan paneme sieun ai heueuh aduh ampun sawios denawa bade nguningakeun kajadiannya ka Raden Rimbana. Kumaha bejana? Aduh, pangapunten Gusti. Ya, diterima. Pangapunten Gusti. Ya.
Iya. Semangat orang berjuang wanita korban jiwa. Bang bareng udah kiruan nantep dina dahanona. Sanes kalakuan ulah reksa kama-kama sakama-kama. Ukur nambahan kaewu Pak Haji Kokarso Mantri sok matak jadi bang-bang Samagaha dina pikir pahonangan mamanitan kang dadi son ngan pakulingan rana daftar nirat tangan deman pakulingan rana
mana kasumpingan dua denawa anu bade nguningakeun kajadian di laneuh Uniraha ngandika coba maneh laporan sadaya-daya kulan Gusti wala dia balatam tama pabalatak lir pinang urang malulu para Kurawa pada budak ketawuran pada marulih ka negara Singapura ka negara Astinapura gitu kulan Gusti itu tah kulan Gusti nyangakeun sadaya-daya aduh Gusti ini pikageuleuheun sia dah kumaha Gusti jadina ari nasib aing nya nasiban teh kaduhung milu jadi pemberontak aing aya saha nguningakeun kulan Gusti aya anu ngaran Arjuna ari eta Arjuna teh adina Bima di mana ditu di laneuh kaula nun ngamuk nguak ngawik para Kurawa budak katawuran atuh balad-balad abdi oge seueur anu ngajarongkeng kulan Gusti hop sigrap purna dewa nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya tesangka gening tesangka tasih kurang ajar awas si Bima aya adina ayeuna ku aing dipaekan Arjuna sugan saeutik demi saeutik hate aing teu tagiwur teuing geus bisa maehan si Arjuna ari sabab si Arjuna teh adina si Bima eueuh lanceukna aya adina sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula muarek munur sasikulu nyingkah satunjang beas Kangjeng Rama Swargi anu teu oleh kaimpikeun ku kaula Kangjeng Rama Arima Swargi bagja nu taya papadana kaula lamun bisa maehan si Bima si Arimi komo ayeuna si Arjuna hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang ayeuna mangsana itu Arjuna haling haling balik Datan nirata ngademam Datan nirata ngademan ewu pakulingan ranatir nira ingkang sami prapta Astra jingga abdi lan tamana Kang Raka Purbakesa bali dicu lan sareng pun bapa melangeun ka pun bapa nyaheun pisan duh saha Gusti Purbakesa nyaheun pisan marukana pun bapa hoyong kampangan di pangku kitu lan pun bapa palai miceun juragan Purbakesa nyingkah da bau aya wae deh kanya euy